Sedap sawios doana we paman putra dek dia adu sareng sinaga polocona. Tugas beak jangjing aing. Poe ieu teh dibikeun widadari Supraba dina harti hancur sawarga. An kasep jalu. Seungit kieu ieu budak. Jor atuh indungna. Pantesnya teh Supraba teh geus boga anak. Pantesnya teh meureunna. Waduh, dodoh teuing kasep. Putra Bima teh aja bang tutuka elu lami pisan akang ka alam dunya teh rupi-rupi kejadian akang mah bade disiksik didamel cai dicacak di walang-walang naon sumuhun paripaosna rumaos lepat make jeung kabaraman sagala. Adik guru pun kakang nyangakeun beheung tanger teu-teukeun suku genteng blok. Rumaos lepat adi. Eta senjata konta teh. Ari manawi teh Arjuna anu nuju Cinekul teh Aipek teh geuning Aradea nyatana karna. Boro ku akang teh cekeng Arjuna ieu. Keur hidup di senjata konta Ari pek teh manehna teh narima si horeng teh lain Arjuna anu temahna akang teh munu tulung langsung ke Arjuna nya didinya rebutan konta nanginya kitu konta kengeng naku karena Ari sarangkana ku Arjuna tapi dikersakeun adi punten-punten. Sanaos sarangkana oge ieu tali ari-ari jabang tutuka teh tiasa pegat. Oh kitu. Timbalan mumpungkeun mah atuh. Hati-hati we taliti. Anu mahawi. Pun kakang manampi we kana hukuman. Ti salira pangresa adi. Dedeh teuing kasep jabang tutuka oge Arjuna tekantun kasepuhan tepi nodama kaula nun eyang salam baktos wae ti sadayana para putu anu sami aya di Marcapada nuhun kasep nuhun kadieu kapayun kasepuhan sawios di dieu amuing araris teuing nuhun. Tara biasa isim abdi teh ngadampa pagelaran anu sakieu harurung harerangna biasana mah dina palupuh we isim abdi teh. Teu aya halanganana. Ku hal sakitu Arjuna ieu budak pangna diinjem ka sawarga teh numutkeun ramalan. Numutkeun ramalan. Yen moal saha anu bakal bisa ngarengsekeun pacogregan. Karaman.
anu aya di saluareun sawarga Maniloka naga percona ti nagara Giling Wesi sabalad-balad ari maksudna mah ngalamar widadari Supraba ngan ku eyang oge ku sadaya anu mamalakna manehna amuk-amukan nepi ka ayeuna can angeus di saluareun lawang salapat tangkep selama nangkep teh ayeuna teh musuh wungkul anu ngahajarek ngarurung lamun widadari teu dibikeun yakin ieu sawarga ruksak kuha sakitu geus ngusahakeun walad dia bala tamtama dorantaka dikaluarkeun nanging sadayana teu aya anu mangga pulia para juata marasanga juata paralomanten bayarobaya kabeh munur ngacir kabeh jadi pacundang nah dewa teh elehanya euy boa ngajadikeun dewa teh lain ahlina ieu teh da kuha sakitu numutkeun ramalan ieu budak anu bakal bisa ngarengsekeun anu karek umur 3 tahun satengah nu matak tali ari-arina bisa pegat ku sanajan ku sarangka konta timalan tak kuha sakitu wayahna we dek diinjim ieu budak teh sugan nah bener ieu ramalan teh ieu budak anu bakal bisa ngarengsekeunana jar meneng Gusti petenge ati nira ati anu kasepanak mang aya enak hari naga teh gede kasep sok ngaleg-leg hidup cing ati-ati anak king jabang tutuka putra ayana wani hidup sawios doana we paman putra dek dia adu sareng sinaga polocona geus Arjuna urang pasrahkeun kanu kagungan hayo kasep ayo Ramios adi awang-awang bisa aya nu ngadengekeun bisa aya cak-cak bodas ari tadi mah dewek datang ka dieu sumembah teh heueuh rakyat sareng pangagung tak ayeuna mah pribadi dewek teh lanceuk si laing lamun teh mah jabang tutuka nepi ka korban ku naga persona sia tanggung jawab teu duh cing percanten Kakang Semar tah dina heueuna naga persona cenah eleh ku jabang tutuka cing inget ieu teh pikeun bahan introspeksi diri maca diri geuning sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa sana
sanajan dewa pinter aya nu leuwih pinter. Sanajan dewa sakti geuning aya nu leuwih sakti. Timalan Kakang Semar ulah boga rasa kawasa jeung ulah ngalelecek kanu leutik geuning panustrunganana mah minta tulung teh kanu leutik. Hah? Timalan, lain timalan sia dit. Nah, teu cius maledo karunya. Tah kitu nu penting mah sok. Maca diri. Aya nu kagungan silaing sanajan jadi dewa triloka. Tri hartina tilu, loka alam, alam luhur, alam sawarga, alam tengah, alam madya pada, alam kajinan, alam katilu, alam marca pada. Eta kabeh di bawah pimpinan ilaing. Leres. Nya, timalan tapi lamun dipake sombong jeung bedegong. Dipake mangprung boga rasa ieu aing uyah kidul, aja dumeh sampean. Aja neko-neko sampean. Sabab jabatan teh nungtut. Ya, panustrunganana mah deuleu sanajan silaing ayeuna raja kawasa raja triloka di mana paeh sarua jeung budak angon pada hakaneun cacing. Di hadapan Allah mah deuleu rekep deng-deng papak sarua. Eueuh nu punyul. Ulah hayang di dewa-dewa. Anu bakal ngadewa-dewa mah sakaligus rakyat di mana pagawean hade. Sanajan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Hah? Sabab anu leutik mah teu butuh omong wungkul, teu butuh teori, tapi butuh teh pelaksanaanana. Butuh teh kanyataanana. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan diestokeun. Kakang Semar, amuing, tah amuing. Panuhun pangarsa Raden Jabang Tutuka teh Mahadewa disuhunkeun disalametkeun we cicing kitu. Aya eta wacana. Muga-muga we atuh eyang. Mudah-mudahan Arjuna sok Arjuna tuturkeun ka itu. Muga-muga nun Mahadewa tiasa nyalametkeun pun anak Jabang Tutuka. Lara ingis ku juragan Bima jisim abdi teh nun. Laras di kantune atuh eyang los. Bejaan atuh sia. Bejaan aya kitu teh kicepan atawa ciwit aing teh. Ya engke mah teu naon. Kakang Semar. Amun. Juri. Aya wae. Boro aing ngabebeutkeun bejaan ceuk aing oge. Mangga atos Kakang Semar atos. Heuh kitu we dek kana. Resi Narada nyandak Raden Jabang Tutuka kalawang selamat tangkep
sinaksenan para juata marasanga juata para lemanten bayar-bayar di kekanawian eta lalungsur pikeun yakseni Raden Jabang Tutuka Mayunan naga persona anu keukeuh nyuhunkeun widadari kitu kaayaanana lajeng lawang salamat tangkep muka nyamurang kalih dilepaskeun ti lawang salamat tangkep lumampah nyalira ya dewek oge jeung juragan pangaulaan menta dilepaskeun ti lawang salamat tangkep ka itu iya teu nanaon da wala cepot gareng oge Kakang Semar wayahna nyumput tinu Suni balalan agan wayahna we anterkeun dawala anterkeun nepi ka laneuh da geuning jauh keneh tempat merbayaksana sinaga persona hayu ada kumaha tugas jadi kewajiban kadejang Aden cing atos-atos bager naga teh galak lu ulah lalawora Mang Cepot mah bujeng hingga ku naga ku hileud ge sieun lu ulah lalawora kasih mudah-mudahan Kasep bakal jadi sejarah ieu bageun. Upami leres Aden tiasa ngelehkeun naga persona wah 1000 taun nu bakal datang Jabang Tutuka anu rebuan. Deudeuh. Aing asa teu yakin budak ngelehkeun naga. Oh dasar wae so acang caya mah. Saneudang sabarang ta dihin pinasti kersah yang widi. Wis dihin pinasti kersah yang widi. Astra jinga dawala oge Arjuna tika tebihan teras-terasan dina manahna pinuh kucang caya hariwang gitu kaayaanana neleng nengkung Aden neleng nengkung gera gede gera jangkung gera sakola nuju nun gerak mulang tarima ka inung nuka kanung 8 bulan melenung tapi inung hanteu punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajeun inung anak rungsing inung tara ieu pusing merelek kitu ulah hidup Imang oge neleng neng tet
Neleng neng tet gara resep kanu neng tet. Montong di papatahan teu balik siapa gek. Da teu kudu di papatahan kanu kitu patut gege nyaho sorangan. Lain udah deket. Gitu Murwakanti nya gitu tak eta teh bahasa teh Murwakarta Murwakanti oh tak eta aduh najan bapaknya ke anak tapi bapak kinit ka Pontianak da teu nyambung atuh apa nak wungkul Asia oh nah tuh jauh-jauh ke Pontianak nyatina anak bapak rek digawe ka ditu jadi sanajan bapak ayeuna nyaah ka anak tapi bapak rek init ka Pontianak mung cicing di Kadupanak apa nak wungkul teh jauh sabab bapak teh sieun ku Kuntilanak teu pan anak wungkul aduh ampun tah gitu sanajan bapaknya ka anak bapak rek ka Pontianak mung cicing di Kadupanak sabab bapak sieun ku Kuntilanak sabab sieun ararateu teu nyambung ampun alhamdulillah ya boga budak teh ye ya mudah-mudahan wae si naga palacona bisa dipaehan ku Jabang Tutuka mudah-mudahan kasep upami aya engke teh aya orai panya nya orai teh logodor gede ka dieu naga tong asa-asa deui cocok we panonna gegel ku hidup Banten tong bujeng hingga naga sagede jangkrik sanajan naga sagede belut oge teu sieun baru kana meureun naga teh sagede belut baru kana cacing geunya naga teh baru kana naga teh titinggi aduh ampun pedasok di bawah negir cing kapan ieu teh ngawayang teh di TPI titinggi heug basa Indonesiakeun tah eta basa Sundakeun da urang Sunda teh kudu ngarti heuh tah eta sato nu ngarayap nu sukuna panjang teh luluhur aing ngaran lemur jeung ngaran sato teu bisa di Indonesiakeun gitu udah loba geuningan anu jijik ka Jakarta geuning lemur oge di Indonesiakeun nya pajarkeun teh ti air bambu iket naon air bambu iket teh Ciawi tali maksudna mah alah Gusti naga Allahu Akbar lah Den waduh lah hey 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 hey
dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. Di Pati sakepo kauleun. Tong nuturkeun aing sugane widadari datang tong loba-loba ting besi sieunun. Ha, mangga engge. Yor Praba. Yor Suparaba. Sinaga poloco teh ieu nih. Tah, pihujaneun kitu. Uluh. Atawa gara-gara widadari rek datang pantesna teh heueuh ngajingjing payung di tiung ku lantang. Nya. Tah heueuh maksud teh kitu. Heug di jero payung teh dibukakeun teh bugis mah. Heueuh maksud teh eta maksud teh. Barang berai teh dibukakeun eta turu payung teh bilatung wungkul. Tuluy weh di handapna teh aya peuyeum ketos. Peuyeum ketan. Peuyeum ketan mah urang ditu deuleu. Urang Kuningan teh geuning. Urang Cibeureum. Mayayat heueuh. Nu di emeran teh geuning tuh. Ya. Alah palang siang ini dulu. Aduh, mudah-mudahan aing kita tadi ngadoa we. Nya. Muga-muga we Gusti. Ya. Doakeun eta budak dek kapala laur aing lah. Mun sagede kitu dulu. Naon teh mah nu kuntul belah dicuce kitu lol-lolan. Heeh. Anu hiji deui mah jiga engang. Supraba. Supraba. Dewa-dewa beak kasabaran kaula ieu. Sabab waktu geus beak jangjing aing. Poe ieu teh dibikeun widadari Supraba dina harti hancur sawarga. Asaku kabina-bina teuing ieu hate da puguh ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Supraba mun peuting mun sare kaiimpikeun mun beurang kabayangkeun. Keur dahar keur nginum keur mandi teh kadeulu we eta. Cangkeng ceking. Gado nog sapotong. Pangamung kuwung-kuwungan pipi lir katumirian. Waosna lir gula gumantung. Halisna ngejeler pae. Mangkaning aing teh ngaran teh Naga Percona tatungtungna. Aing ngaran Naga Percona kawin ka Supraba tupan cocok. Ai Supraba teh urang sawarga tuh. Adu manis pisan mangkaning barayana eta teh Supraba teh dewa-dewa. Aing salakina Naga Percona tinggiling wesi. Lah jauh teh mah. Aduh. Ai pek aing boga anak ngaranna Embeb. Wah. Ulang gelut Naga Porocot. Sok sia. Ulang gelut jeung aing Naga Porocona. Naon teh amatir ti mana nya? Nu keur ngabrik kitu. Aya sora mun ngajelengeng ka ina ceuli aing kadenge.
naga polocot sok sia ulang gelut jeung aing. Nah, sada sora si Saswa. Oh, sada sora si Ucir. Saha? Ulang gelut sia naga polocot jeung ulang gelut sia kulangan. Ye. Wah, dulu itu anak widadari ngencar. Keur ulin meureun dulu itu. Hei, Jalu. Mane teh Jalu? Nabi Kangna. Ulang teh lalakina sok sia. Ngaranna saha Jalu? Ngaran kula Jabang Tutuka. Ari tuang ibu teh ibu. Ai bapak Kangjeng Lama. Ulu urang mana ujang teh? Ulang ulin yo ah. Ulang gelut jeung aing. Abong bebenyit ya ka wa nya anak dewa yo. Anak dewa yo. Cika dieu kasep. Ka dieu sia ka dieu ulang gelut jeung ulang cocok. Muni kasep dulu yo daek dikukut ku Abah. Pulang aja sia sok ulang gelut ya naga po. Euy neke kana leungeun aing lucu. Kasep dulu lamun ieu budak dikukut ku aing heug di aku anak ku aing geus gedena mangkaning aing teh cita-cita teh hayang boga anak widadari teh hayang boga anak jadi manusia. Nggak ai ujang teh daek dikukut ku Abah. Ya bukan dia ka Abah deui ka Abah cika. Waduh. Bang. Yang di mana colocok Abah? Cika. Colocok Abah. Iya. Iya gini iya. Sia nyonya titit. Nanaon sia nagawi colocok Abah. Bang. Aduh. Kitik. Asa cucuk kitik. Ketek. Aya ku lucu ieu budak. Aing teh hayang boga turunan teh model kieu ieu uluh nyaan Kasep Jalu. Seungit kieu ieu budak. Jor atuh indungna. Pantesnya teh Supraba teh geus boga anak. Pantesnya teh meureunan tah lamun bogo cenah meureun ka indungna tah anak aing pikanyaak kitu meureun nya. Heuh meureun. Aduh, ai hidup teh saha ngaran teh? Jabang Tutuka. Heh? Jabang Tutuka. Ari ibuna saha? Gurunya. Aduh, dupi tuang rama. Bapak Tutuka teh Cinang. Nang mana ieu teh? Ulang Papak Selang. Oh, si Bima urangnya maksudnya mah. Coba. Oh, anu sok unyam-inyem. Aduh, stiker sayang tumampa. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Ieu Jabang Tutuka ditangeuy ku dua dampal leungeunna ieu naga percona dialak ilik da puguh lucu. Nanging barang saket ieu Jabang Tutuka gila ningali buburi leunganna panonna ieu naga persona. Lajeng sakaligus ditajong atuh naga persona ngajuralit ngaburi nyai maklum panon anu ditajong. Waduh duduh teuing Kasep. Aduh mata aing sabeula ngaburi nyai kurang ajar sia bebenyit edan.
kombinasi aing teh nya kurang ajar. Oh yo eleh sia lain eleh goblok. Sia pena stiker sayang tumampara. Ieu Jabang Tutuka ditewak lajeng dicetrok dugi ka mungsrat getihna. Atuh para dewa anu ningali di awang-awang cing jararicing karocea komo Arjuna mah dugi ka ngalepek ditangeuy ku Semar Badranaya disanga kitu kaayaanana kajadian disaluareun lawang salamatan aduh patih jeung mata aing pangubarankeun deui ieu mat kunaon Gusti kunaon waduh cilaka deui budak teh julungan saprapternepun ieu Batara Bayu kengeng pancen Tirsin Narada nyaeta ieu murang kalih disedot ku tanaga bayu tanaga batin hingga kumelayang digegana wiyati nyaeta maksad dicanak kapayunan hiang Otipati Jagata. Waduh silaka Bapak. Masing pati tumakaning perlayat tubuh. Sadayana daya anu tegempeur kaayaan sawarga maniloka widadari pating jarit para dewa pating karocea. Utamina mah pawurku ancaman Bima upami ieu Jabang Tutuka teu mulih deui ka pringgandana yakin Bima bakal ngamuk. Jadi katurug katutuh kaayaan sawarga maniloka kitu kapawura sadaya. Atuh panustrunganana diayakeun gempungan sadayana para juata marasanga juata parlemanten Bayarwaya nyaeta di Bale Marcukona kaputusan Hyang Otipati Jagatnata ieu murang kalih teh kedah dilebetkeun kana citakan jelema lajeng dicampuran besi persani wajah perak timah sareng sajabina. Kitu kaayaanana para dewa sadayana nyakseni kana ieu kajadian atuh Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus ieu Yamadipati wireh ieu murang kalih kedah dikeum digodog dina kawah Candra. Yamadipati salah sawios dewa anu ngajagi kawah Candra di muka. Gabungan atuh ieu teh sawatara tina kasalahan tapi tina kasalahan ieu teh mudah-mudahan we sing jadi hikmah sing jadi ilmu. Hei para dewa Dayana hingga ieu citakan
rek dibuka kalayan ieu murang kalih rek diabuskeun kana ieu citakan menta supaya dibantos nyanak besi persani wajah perak timah sareng sajabina urang gencet urang gemleng dina kawah candra di muka panasan ya seunana leuwih panasan atuh kaayaan kawah candra di muka nimulkeun sora anu luar biasa cing gelolotrokna Yamadipati Yamadipati ulan kumaha rengse kantun muka ke atuh da panas kene alah tiis alah waduh buka ya budak digodog dulu duh biasa nama di lemur aing teh sok ngagodog hulu domba pan ai balik nabuh teh dina juru panggung teh sok aya hulu domba sok digotong kadang-kadang dewek hayang hulu domba eueuh geus anu mawa Kang Tardi nu sok kitu teh pinter Aing geus asak tah cenah nu leungit teh kitu aing Kang Tardi ulah sok amak-amakan wae cing da anak sia ge milungakan yang kitu aduh mudah-mudahan yang digodog euy digodog dina kawah candra di muka digemleng dicampuran besi persani wajah perak jeung kenur sugana kena jadi urak ah ana tuh sakali-kali mah kudu gagal aing teh 10 hiji nya mudah-mudahan ya budak teh di mana-mana geus digembleng di kawah candra di muka boga gawe di Batam Wilujeng tepang ya sareng urang Batam 15.000 euy urang Batam jadi nya komo Bapak Haji Ismet mah Bapak Haji Ismet Abdullah eta teh gubernur Riau aduh Bapak Dedi S Komarudin Kapolda Riau di Garut teh aduh inget Garut kitu teh inget ka si Ucok Ucok siga lantang mangkana ieu budak teh diekahan baheula teh 2 dulu domana ge ekahna teh domana ge ti Pak Haji Oro itu ti Ibun tong mahal teuing kitu ngajua ka akang mah doma teh heueuh saat teh nu harewosan duh sugan teh kadengeun buka itu Indonesia gede kieu. Waduh, kumaha? Parantos jadi. Hoya! Hidup ya Madipati, hidup! Hidup! Dura! Naon?
budak jadi gede. Budak jadi gede. Segede kolot. Budak jadi segede kolot. Dulu itu budak hayang ke kolot. Aisyah yang cerikeun wae. Ai ketua. Budak. Aduh, ampun. Atawa kolot hayang ke budak. Aduh. Dulu, naon budak aing mama budak. Aduh, ampun. Lain hayang ka kolot, sagede kolot. Mangga dihaturanan linggih, dihaturanan linggih. Miawati pati jagat nata. Adipati Semaung Arcana Maya Semah kaula ini dedampas sampean pangresa nuhun kase geningan ieu geus sagede kieu ulah punten teu diwartosan panas keneh menawi ya batara guru kasunut ada panas keneh sarua we jeung aing geuninnya kasunut mah kajarete. Asami wae Arjuna kaula nun tingali ka dieu. Amuing adikku. Sukses digawe. Dihaturkeun ka para dewa sadaya. Heuh mangga kempa tapi di dinya we tong di dieu heurin. Yang cing percaya Arjuna geuningan teu acan aya nyawaan nu mawi mangga linggih-linggih. Suta bingah ke kiri-kiri bingah amar wata suta bingah ke kiri-kiri ke kiri-kiri para dewa sadayana bingah anu taya papadana wayana parantos ngalaksanakeun gemlengan jabang tutuka dina kawah Sandra di muka kiwari ieu murang kalih teh jadi sami dewasa salirana nanging teu aya nyawaan kunirahangan dika adi Kakang Panjinrada geningan teu empes-empes hartosna teh ieu teh sanajan wujudna parantos sagede kieu tapi gening teu aya rohan teu aya nyawaan nyangakeun da pancen kaula mah mung ukur sasamut ngagemleng da tadana ge marot ayeuna dijahit maot keneh nyangakeun piraku hirup atuh da puguh dina seuneu jadi godok samet nyitak kaula mah nuhun karena naon rupaha gawe anjeun Yamadipati sawang sulna kumaha geuning eyang geuning pun anak teh sadaya teu tiasa hirup deui teu hirup kaula nu tenang Arjuna
sagala rupa oge ku gempeur reuas jeung sajabana mah bisi melengkung bekasnya lahan sagala rupa oge kudu netet taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcuk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapel kaituna kudu landung kandungan jeung lair aisan laras muga-muga sadayana para dewa urang sami-sami meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan urang samikeun frekuensina pusirkeun dina emutan muga-muga ulah kakenaan ku owah gingsir sepi tentrem ayem urang sami-sami munajat kanu kawasa mudah-mudahan ieu rohna anu jauh cing cunuk anu anggang datang cingan cik asup ngabaju miraga sukma deui sakitu pamenta kaula mangga urang sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen mangga adik kunyebat jenengan Allah nu sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib meredih sangkan sapa mulukin uluran sapa jadi lekana sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti sangkala menta kala menti gara sangkala kalaman desa gawe babarengan teu bisa kusorangan tetep kudu gotong royong urang ngamuara dina hiji tujuan pikeun nyalametkeun sararea nagara jeung bangsa wayahna urang pusirkeun dina hiji gawe anu eta gawe teh matak nyalametkeun kuhal sakitu wayahna ieu kudu aya dewa widadari anu dipinahkeun gawena ti sawarga amuing uluh jang kudu aya dewa anu dimotasikeun nya euy deka hayang ka Riau we ah hayang panggih jeung Bapak Gubernur Riau loba urang sudah teh di Batam teh euy aya malah 1000 aduh alhamdulillah Gusti Maha Agung budak geus bisa ngomong paman kasep itu juga Mang Cepot nya ieu Mang ya Mang di dieu Mang ka di jantong entong nya tuh saya tadi nama ai mangiring entong cenah euy da eta milu sok rugikeun aing mah tah kitu kasep Arjuna timalan Kakang Panjinrada kaulanun saha bae rupina anu kedah dialihkeun damel teh adi guru ieu demi kasalamatan sararea timalan demi kasalamatan balarea timalan sabab lamun teu kitu urang bakal kena ku ancaman Bima keur masih naga persona ngamuk ieu teh bakal katurug katutuh ku hal sakitu wayahna saha anu diperdih teh dewa naon bajing ngiring jeung tapak nenggala nya eta mentas supaya cicing dina kensa jeung katuhunana ieu budak sing bisa ngangkat leungeunna
jadi kiwa kalayan tengen teh diancik ku bajing ngiring sareng tapak negara leres mangga dihaturkeun ka para cuata para sangat cuata para manten payar waya disuhunkeun atrapi dihaturanan lingi bajing ngiring sareng tapak negara dihaturanan mangga diaturkeun ka bajing luncat sareng tapak dodi salah aduh haturkeun ka bajing bikang sareng tapak panajagan heuy lah tong cocorowokan wae atuh gelo nah eta si cepot sastra jingga dan tong heureuy si palengpeng ke cing atuh pingkeun mah ulah dibawa da ngingiclik wae kaula nu mangga diaturna lagi tanera tangademana atanera Dewa sampul prata Dewa cahayana hayun sasmi ngahaturkeun semahong arcana maya kaula pun bajing ngiring kaula pun tapak nengala kaula nu ditarima pujastuti anjeun dewa bajing ngiring lan tapak nengala imalan kaula nu jang karara resep kitu tu bajing luncat aduh bajing luncat jeung tapak bisu paling serangan itu. Ya ini syeta ngan ngabodor we. Tuluy disengserikeun deui ku manehna. Daing mah cahayang seuri. Kenapa nu geuleuheun mah kitu. Teuing. Aya nu ngamek Batara Guru ulah seuri cenah. Mun dikaput mah sungut nya euy. Aya teh tadi naon teh pet. Sada nu hitut. Silaing dola. Wayahna. Demi kasalamatan balarea anjeun dek dipindahkeun gawe bajing ngiring tapak nengala. Ada kaula nu demi negara, demi bangsa, demi kasalamatan memangat teh teuing bujang hiya kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun. Diestokeun kaula nu. Ya. Tak kitu nu digawe bener mah. Dek dimutasikeun teh atoh. Atuh da kumaha bareto panginitan geuning dina nyieun proposal.
dina lamaran sanggup dikerjakan di daerah mana saja siap. Ayo dipindahkan mung kajian juga sogok nih. Dibelaan dudukun. Da penghasilan gede di dieu. Ada. Nah yang neke ingat. Tak gitu. Ka mana kaula nun tapi date jauh. Hubungan mah terus. Kenca katuhu ieu budak nganu ngaran Jabang Tutuka wayahna. Anjeun anu bisa ngobahkeun dua leungeun antara Kenca jeung katuhu, suku Kenca jeung suku katuhu. Diestokeun mangga kaula nun sakitu. Wayahna we ayeuna keneh mangga kaula nun sok mapek bayu rap sidakep sinutu tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa kaula nun mangga den niraking kang ngawatek aji kang lineuwi ngawatek aji danar-danar ya diestokeun mangga kaula nun sakitu wayahna we ayeuna keneh mangga kaula nun sok mapek bayu rap sidakep sinutu tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa kaula nun mangga den niraking kang ngawatek aji kang lineuwi ngawatek aji danar-danar ya wayahna dewa wayahna kasadayana para dewa para cuata marasanga cuata parlemanten bayar-baya oge pangresah yang ngotipati ngahaturkeun rebunuh lasa ketika bingahan wireh kaula bakal pindah gawe ti sawarga kalayan hapunten dina salabeting kaula kempal di sawarga manelo kabilih aya kalepatan ageng sumanten alit muga tiasa ngamalut ieu ayo wilujang widadari sabta pangrungu mentas supaya pindah ti sawarga nyata pikeun ngatur dina jero sirahna Gatot Kaca oh ieu Jabang Tutuka takuhal sakitu mentas supaya dihaturanan widadari sabta pangrungu wilujang dihaturanan lagi semah pangarsana waya kaunyuk panjenengan kaula nun pangarsa ditampi nuhun sabta pangrungu maksudna kaula dina waktos ayeuna anu kedah dijalankeun ku kaula teh kumaha kaula nun deuh pada hamun minta dibaturan ke dewek mutasina ye euy jeung dewek mutasina teh ye euy resep dewek ka awewe capetang kitu teh rumah tangga teh hayang pasea we ngapoe nah teh jelema teh salo wayahna cing bisa ngarekam naon rupaha nu kadenge nu katingali jeung sajabana
tapi nama kaulanun mangga teh teuing bujeng hieu kapunut margaring tanaga tari oge panarapati kasangakeun sakitu sok atur sakumaha istina punyuk sumangga kaulanun wilujeng pilayan sadayana para widadari oge para juata marasanga juata permanten bayar-bayar inggih aja inggih kekuatan Gusti kodrat irodat kersa sareng pangawasana kalayan kersana kalayan pangawasana kalayan ijina kalayan elmuna kalayan rahmatna kalayan pitulungna asukna baju miraga sukma kayu murang kali lilir ya marbangun lilir ya sareng ngalenura lilir yang berbangun kayangin sareng wis kelatihin kinasti sayang wis kena bikin kinasti kersayang anaki paman putra Jabang Tutuka aduh amuing paracis bapak na eta sorana Jun laras hebat gitu anjir aduh dulu itu keren aduh rambutnya di rebonding teh gitu lain aduh masih singa ya jika betiah dan gitu na aduh Mang Cepot ya akan ya kadieu alim atau saya dia isin tuan tuna aduh yang sadaya-daya bagja kakang Panjin Rada hidupin yang Jabang Tutuka tersangka tingkas Jama Dipati Nuhun Sawang Juna dengan segala rupa persoalan tetap bisa kusorangan kalayan tetap kudu ngalibatkeun jalma nu dihanap di dieu atuh mudah-mudahan wae adik bunga hiji antara dewata masyarakat dunia oge Kakang Semar saparakan satekan nuhun kasadaya sauyos putra Jabang Tutuka bade neraskeun oko pikelan pati sareng Sinaga Persona percaya elingan anak aya leres ha Jabang Tutuka ite tapi deka saya yakin dan upaya mau bisa balik deui ngomong seancur sirahna tak mungkin juragan Arjuna we katipu cenah eta nemalan turdannya Jabang Tutuka apaan widadari jeung dewa nu dua teh rasup ka jero biang teuing eta nu ngomong nama tapi teu bejakeun ceuk dewek bisi ngambek mulih hate teh mah wayahna kasep daw singa mah kuapun oge para dewa sadayana wayahna kararaul kayaknya kaula dekaul kaya budak nyaeta dek mereng ngaran Gatot Kaca
Gatot Kaca sajabina ti hidup ngaku ngaran Jabang Tutuka teh Gatot Kaca. Kaca batur. Gatot Kaca. Dihaturkeun ka para dewa. Sanes Gatot Gaca tapi Gatot Kaca. Gatot Kaca. Kada ulah lepat. Disiar-siar Syukur bagja. Dah. Tieyang ngaran hidup teh Raden Surya Pringga. Surya Pringga. Surya Pringga. Surya Pringga. Hidup Tieyang Batara Bayu Pingaraneun hidup teh Bayu Putu. Bayu Putu. Bayu Putu. Bayu Putu. Bayu Putu. Tieyang Kasep Ibrahmaya. Sajabana ti Jabang Tutuka Pingaraneun hidup teh Krincing Wusi. Eja, Krincing Wusi. Catat. Kan apa Kasep? Apa? Aduh. Hebat gitu. Daya tangkapna luar biasa nuhun Sabta Pangrungu. Ciri-ciri anjeun geus digawe. Nya. Da asli Gatot, da asli Jabang Tutukanna mah eueuh. Nu aya mah eta we geuning Sabta Pangrungu bajing ngiring tapak nenggala. Cing ka mana manusiana? Cing ka mana? Hai Kasep ti kaula Batara Sambu. Pingaraneun hidup. Saha nyambungan ieu heuyeang. Nyaeta Kancing Jaya. Kancing Jaya. Aya. Kancing Jaya. Kancing Cetet. Atawa teu di kancingan. Nah moal eleh aing mah. Sieun eleh ku dewa pangna aing muncul ge. Atawa lahan kancingna. Lain asih cepot kabina-bina teuing nya maceut. Oces eta mah. Hayangna teh dicarekan jeung disengcerikeun eta mah. Teu disengcerikeun pundung ning. Pingaraneun hidup saha eta? Kaula Batara Basuki. Saha ngaranna teh Badalungan. Badalungan. Si kuring Badalohor. Atawa Bada Magrib. Atawa Badalang. Nah, moal eleh aing mah. Aduh. Lain aya wae aing nya. Jang. Wah, dekaul cu. Sajabana ti Badalungan teh badati dieu rek ka mana cu? Kadewe cing ati-ati di wa macaraki. Deuk aruy dewe. Ya, dewe. Aduh eta si Uwa nepi ka kitu. Wa, tong bodor wa. Teu nyari ah. Ya, eta si Uwa Bahro. Arimbi Suta. Ayo, Bima Putra. Ya, Putra batu. Nuhun Kasep. Hidup sajabana ti ayeuna boga ngaran anu sakitu lobana catet. Hidup bakal bisa ngambah jumantara. Waduh. Tah ieu wayahna pake tarumpah cerama. Tarumpah cerama nu kieu mah cupu. Nah, ari maneh Tarumpah batu. lamun eudeuh kieu teh bungkusan ku karemong. Kitu. Sareng saha eyang teh jeung gaib Kasep. Eyang mah tara jauh ti gaib. Timala. Sekali-kali mantengor kayaknya. Pake ita rumpah kansana. Tarumpah naon eyang? Madu cerama.
Oh, tarumpah cerama pakai ku hidup nampi. Tah, eta teh nyaeta tarumpah cerama teh pikeun ngejat, ngejeh jeung nojer, pikeun ngablesat ngapung nama hayoh para dewa. Gunakeun kasaktian anjeun sorotkeun ka ieu murang kali Jabang Tutuka. Lajeng Batra Bayu anu mingpin nyaeta ngawatek Aji Waringin Sungsang. Wayahipun tumaraping awak kalaning wangi kalayan ieu budak kurang pakaian krean takusuma mangga adik guru Sinjang Wasunona timalan kalayan gelung cupisnya prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur muga-muga ieu krean takusuma ku hidup ulah dilaan timalan mangrupakeun hiji kakuatan oranana Braja Hingkang Tumama naon hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak. Waduh, Arjuna boga pahlawan di Pringgandani. Amuing ya. Taras ku anak-anak dewek anu dicocok teh Satria Baja Hitam, Power Ranger, McDonald, ayeuna Gatot Kaca ge aduh luar biasa euy. Bajuna pakaianana ditata anjing sajabana pada harina jero ciki teh Gatot Kaca namanya. Heeh, dina jero cocokan. Mun asa dijajah teh. Pada harina black kerupuk tiga marcepot kieu mah. Lamun dek kalestarikeun budaya urang. Nya tanggeus kali nih teh nyeri hate euy. Kalah nyebut keras sakti we geuning. Padahal dewe ke boga anoman. Pek pikir. Ayeuna di ditu mah jeung aya Sun Gokong. Padahal di dewek oge boga si Kastop. Pek pikir tuh ya. Aduh. Aya wae aing nya. Ngan aya wae nu korban ngomong deuk mah. Aduh. Sakitu sok ayeuna mah sawios putra maksad neraskeun lampahan. Nyaeta modalan Sinaga Persona paman. Beralu mampah kasih kami. Ayo berangkat aja Bagja timalanun urang lalajo Jabang Tutuka oko pikiran pati jeung Sinaga Persona mangga
Punten bae. Didagur kaing. Waduh. Surak hambal-hambalan walat dia balat tam-tama dorantakan walat dia balat tam-tama sawarga. Para dewa sadayana pada nyakseni Raden Jabang Tutuka Gatot Kaca lumampah ngajugjug kalawang selamat tangkap lan keluar atuh di luar parantos regreg patih sakepu sereng bala dia bala tam-tama nangtang para dewa margin naga persona di kemah nuju haharagungan socana tilas ditajung. Hei para dewa sadaya, ayo kurang ajar buka. Ayo wayang keur hirup mah kitu wayang we. Kamera teh. Hei wong sawarga. Ayo kurang ajar. Dunungan aing nepi ka pusat socana. Gara-gara aya bebenyit urang sawarga. Dibikeun widadari syukur teh dibikeun ayeuna kena hancur we. Bangsat. Naga sakepu nafsu ngakuduk-kuduk amarah teu kawadaan. Dibikeun widadari nuhun. Jadi dibikeun amuk aing. Aing ye di bagian orai kobra. Orai kobra, orai sinuk, orai kisi, orai welang jeung orai hejo. Geus siap. Orai samsa. Aduh, ayangnya hoe aing.
Katapang sareng candana ditelati para patah patapang deui ayeuna teh aneh hate mati seseblakan ukur nambah halaka Pak Haji Andung sok matak jadi pangpang sama hatina pikir pohonangan memanitan urang karun yang memanitan pancawura paninengan kiamat api oman seserangan mancawura paninengan kiamat seserangan dasar kerenandang tunggaran kasih teh ini bumi gitu lain iya lain pinu buka rumah sang pinu buka rumah sang salempang boleh nyayang nek oleh urang niklasari inggis kubisi salempang bekasnya lahan kuntit hempipatin Minang kacidulang wauma katiga salam kaliwat minengmu lami tetepang imas ade sok asaka suat Jaya Giri jalan apa Mang Bima kapetang dong saheran isin diri pirang awak Mang Ani no gencang amon sorangan naga samia merbayaksa wala tiap tam-tam giling wesi sikap pedang tamsir kadabini can rasa panah limpu Gusti Nagasake Buya tengenai Sang Nalendra Prabu Socana nepi ka bocos sabeula
Numawi. Waduh eta bebenyit ngadon diasongkeun. Kitu tak jelema geus ka mana karep teh. Kalap sama. Kalap jigana dewa-dewa teh. Der bebenyit dibikeun. Eta teh ngahina ka bangsa urang. Wajar kerja cenah murid moal teu kieu ceukna hatena teh wah ku bebenyit ge keok kitu. Moal teu kitu bisa jadi. Jadi. Ngaledek pisan hei para dewa. Awas ya ku aing. Hancurkeun sawarga Manaleva. Cing, kumacarana ieu? Ngalatang ka kai we. Urang totongkeun kana kawasan dari muka. Nah, itu dulur Lawang siap. saha nu kudu dibalur. Dulur. Oh, dedengean teh dibalur. Kumaha ieu teh? Jadi widadari teh dibikeun ku dewa. Oh, pedit rupina mah. Heueuh. Padahal atuh Raja Uing teh entong make jeung kawidadari. Anak Uing oge geulis. Dah. Ya, lain babat, lain daging. Lain. Hartina teh lain babad, lain tanding. Eta oge atuh genti we ku kerewedan. Goblok. Kabina-bina teuing. Apan lain babad, lain tanding kena teh jadi panyerewedan. Pan bukti nama jadi panyerewedan urang sarerea nu matak dina lebah di urang teh tetep ai kapalai raja mada urang membawahan kudu dilaksanakeun kapalaina hayang kawidadari ngaranna teh Supriyadi. Supraba tah punten we dasanes disangu dihaja airnya tak eta maksud teh gaji. Aduh, wah. Naon? Ningali Gusti itu aya anu datang. Naon mana? Dewa dek dibikin mua. Hidup agung. Aya naon, Dek? Eta dewa ngantilkeun bidadari nu pinggah goreng batu. Gelis keneh anak aing. Aduh. Gusti. Aing bisa kawidadari. Pugu aing kawidadari. Ampun. Anak beyo.
Apres. Eta mah aples atuh. Kaula lain dewa. Saya ngaran kaula. Ya. Ngaran kaula teh sabenerna Krincing Wesi. Krincing Wesi, Kancing Jaya. Kancing Jaya. Badalungan. Pada subuh. Atuh pada subuh masih imut ngumah banget si imut. Si banget, si imut. Badalungan Surya Pringga Arimbi Suta Bima Putra Semar Putra Cicing atuh abang orai tuh jadi wesial iur katuna Bayu Putu Gatot Kaca Jabang Tutuka wait Jabang Tutuka mana ya? Jabang Tutuka anu tadi dicetrok ku Naga Persona. Atuh mungkin hirup deui. Geus pae mah pae we di mana-mana ge. Jeung budak deui. Ieu Jabang Tutuka anu bakal pisan nuluykeun okope kalempati jeung anu ngaran Naga Persona. Edan sia. Dewa ye lain. Kaula bangsa manusia ngaran kaula Gatot Kaca Jabang Tutuka. Kurang ajar lamun kitu. Aing dek penta widadari. Prak widadari dek dipikeun ku kaula asa bisa nyemplak letak takatu apa kensa. Pegatkeun buk salamar. Kaluar geuti satetes amakan sadami kaluar nyawa ti neraga. Wah, gila Tamadon. Juragan Bima we kitu-kitu tingun. Wah, nangtang ieu mah Gusti. Iya. Bejaan pasukan buru-buru hayang betul. Kapok. Ajar binatang bangsa. Ayo. Saya saden kuaki we lagi. Kumaha lah urang teungeul hayang ulah. Aduh. Curi siap. Halinggi binatang. Kan akan Jabang bayi Jabang Tutuka aingnya Sahabat Aki nyamatna Pak Haji Sidik Atarapi Jajang Sari Jadi woi Edon wah awak tuas tuing lu oh oh waduh hebat Gusti nepi ka kitu eta tenaga jelema eta Gatot Kaca musuh datang tuh manehna di dieu dikitu kerage luar biasa Benang, wonten kana urat tunuh. Muni lempeng pisan kana urat tunuh. Jika nama ngahajawe teh meureunnya.
tong disebut uce salaki cucu mun teu bisa ngelehkeun nu kitu bina-bina cing loba ting jerawat aing jadikeun nah nya eta ewakeun pikir kapenem nah nya ewakeun pikir kapenem teu bisa nyanyi mah kumaha we modal wah luar biasa para dewa Luar biasa. aduh hidup Gatot Kaca Gatot Kaca Hese hidup. didoakeun ka Sep wah bakal menang pangajen ieu ti sawarga Kakang Panji Nerada adi guru Ade. Oh. Dong ngeleper tinggal riptu. luar biasa geningan eta jabang mayit jabang tutuka di guru leres hebat luar angkasa luar biasa Kakang Panji Tangkurat Narada tah kukituna Kakang Panji Narada kunaon jang lain pikageuleunana luar biasa ta si eta aduh Maka jeung sieun ku bapana teh. ampun rarese gitu Kakang Panji Nerada dicekek siapa ini nanaonan bejakeun siapa pasia camplak-camplak teuing sia teh sarwakeun ka sasama aing teh kolot naon lain naon-naon asa dihina aduh adik guru kitu na pamolah teh hapunten adik guru syawidak asyawidak datina naon ya bakat tingku arah narada ngingki gitu mata aing geus sabelah tinenyo ieu aduh punten Gusti punten aduh jauh
Daya Gusti Patih naga sakepu sampun ngemasing pati makaning perlaya Gusti Patih sakepu Gusti oke wala dia bala tam-taman naga orai bedul orai sansa orai welang orai totok orai hejo ansur lebur papan hari tulis bulan ayah dewa ngamuk wakawi segera Purna Dewa Purna Dewa maka persona nafsu gila-gila ya nafsu gila-gila ya bakat tingkun nafsu ngaludahkeun ilmu tina bahamna nimulkeun seuneu keluar dugi ka tempat seueur anu kaduruk kayan wah Raden Jabang Tutuka Gatot Kaca lain gila ningali eta kejadian malah nobros kana seuneu ngagunakeun tanaga anu luar biasa ilmu panemu jampe pamake hingga naka persona dugi ka amurasut sirahna mungsrat sapisan ditemrag ku tanaga anu luar biasa woi gitu. Aduh. Awas panas. Sono geuning teh. Sono. Aduh. Itu nih. Aduh. Nah, tadi henteu. Sakapung panas, sakapung henteu teh. Luar biasa ya orang itu sapira tapi ya boga jago ini ama di Pringgandani agan alhamdulillah kan umat upami agan ke diangkat jadi panglima tertinggi angkatan perang ya moga-moga we kan mangwa tepira hayang naon hayang jadi prada Prada naon? Prada cager. Iya, opera 2. Mangkewe. Tapi pun anak panglebet kena yang jadi tentara. Ya, nya kumangkewe. Daftar ka secap. Alhamdulillah. Jang. Angkatan bersenjata hebat. Nuhun. Dah-dahan Kang lah. Ngalalakun deui ya kan nuhun.